Gorda, anak si Udawate sabara siki, dua bah, gus modar, nya acan, teangan kusia, bawa ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, haturan kasadaya mitra dongeng anu satia. Aki bade neraskeun hanca medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka32. Carios anu katunda Ahmad anu geus hatam diwaris ilmu ku Aki Jalupang hatena waswas sieun ditinggalkeun maot ku guruna. Kumaha lalampahan Ahmad salajengna sumangga nyangakeun dongengna. Satuluina Aki Jalupang teh ngagelendut mamatahan ka Ahmad mere piwejang anu pamungkas. Ari sabab saterusna mah Ahmad teh rek diutus pikeun turun gunung ngajalankeun kawajibanana. Ahmad dari anakar narima piwejang teh ngabandungan kalayan suhud jeung tenget pisan. Poe eta keneh Ahmad teh mimiti babahanan pesobalati jeung bedog pamere ti Aki Jalupang diasah dipiara di hade-hade. Ari pakean ngan hiji-hijina ngan ukur saraket awak. Tarangna dibengker ku lamak hideung. Ari Aki Jalupang geus papatah kitu teh batukna teu daek rerep. Malah mah terus ngarengkol di enggon. Leuleus cenah teu kuat nangtung. Sirah lieur, awak asa nyereri. Ku Ahmad ditulungan sabisa-bisa dikaulaan sakumaha mistinna. Tapi da meureun geus nepi kana titis tulisna. Teu mangkuk 2 poe Aki Jalupang teh dipunut ku Nu Rahayu, dicanak ku Nu Kagungan, mulih ka jati, mulang ka asal, mulih ka rahmatullah, ditungguan ku Ahmad. Barang sadarian guruna geus maot, Ahmad ngoceak. Aki, Aki. Gabrug ngarontok kana layon guruna, anu geus teu kuat kieu, awakna tariis. Ahmad ngaguk-guk ceurik sorangan, eueuh batur pakumaha, da puguh aya di tengah alas bandawasa anu jauh kaditu ka dieu. Tapi lila-lila mah bet sadar inget kana papatah guruna yen jelema teh eueuh anu hirup sapapanjangna. Jabati kitu kaayaan Aki Jalupang geus kolot pisan. Geus meujeuhna mulang ka asalna, nya sadar deui Ahmad teh hatena jadi teteg. Malah mah aya rasa reueus dina hatena. Diparengkeun nungkulan guruna nepi ka maotna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aki, hapunten abdi teh pileuleyan Aki. Ngan sakitu pokna terus bae digawe sabisa-bisa ku sorangan. Perkara mula saramayit teu ngawagu da kungsi diajarkeun ku Aki Jalupang teh. Atuh lancar taya halanganana, poe eta keneh kabeh pagawean rengse ku sorangan. Aki Jalupang geus dikurebkeun, terus dicirian ku batu panjang minangka tetengerna. Memeh indit Ahmad teh dikir heula deukeut kuburan Aki Jalupang. Sanggeus rengse, jung nangtung bari ngomong lalaunan. Permios Aki, abdi bade ngalaksanakeun pancen ti Aki, abdi bade ngantunkeun ieu patempatan. Leos indit teu luak liuk deui. Hatena teteg ayeuna mah, pikiran geus gilig, rek ngamimitian ngalalana. Rek neangan inung jeung bapa anu geus lila papisah. Cag urang tunah heula anu keur aya di satengahing perjalanan. Urang malikan heula ka tukang, nyaritakeun Ki Gorda jeung kanca-kancana. Harita teh geus kumpul jeung guruna, malah lain saeutik baladna oge, ngariung kumpul di imah Udawa. Ngan nya kitu tara katenyo beurangna
sabab pinuh kurusia. Panto pakarangan salawasna dikunci tara aya anu wani ngadeukeutan. Sabab geus mineng kajadian lamun aya nu wani sok tuluy gering. Salila cicing didinya, Ki Gorda jeung kanca-kancana teh ngajalankeun parentah ti guruna pikeun mariksa eta imah. Tapi sanggeus tahun-tahun diikhtiaran tetep can mawa hasil. Rupa-rupa cara geus dijalankeun, anger keneh can mawa hasil. Nya akhirna nepi ka hiji mangsa sabada hampir 10 tahun cicing didinya. Harita teh Ki Gorda keur ngabaheuhai tukangeun dapur, nyarane kana pager. Torojol aya dira jeung sabda leumpang rusuh ngadeukeutan. Aya naon dira? Kang, disaur ku Abah. Gancangan penting pisan jigana teh. Hah? Aya naon euy? Ki Gorda mani curinghak. Manehna sok reuwas ari disaur ku guruna teh sabab sok dicarekan. Teu nyaho Kang, da kabeh dicalukan, kumpul cenah. Oh, sarerea. Nya nama tuh teu reuwas teuing ari kabeh mah. Lamun dewek wungkul geus reuwas euy, sok nyarekan si Abah mah. Ki Gorda cengkat terus memener pakaianana beralempang dibarengan ku dira jeung sabda. Bus ka jero imah barang gok ka hiji ruangan nya we kanca-kancana geus ngajajar pakaianana sing sarua hideung kaayaan simpe eueuh anu wani ngomong anu dariuk kabeh ngeluk tungkul. Ki Gorda manggut ngahormat gek diuk deukeut lawang kapawon dira jeung sabda oge diuk di dinya pasedek-sedek da geus heurin. Ari dina kursi aya anu diuk tumpang kaki make baju kampret hideung calana pangsi anu gomrang diiket barang bang semplak. Pamorna karasa mata kasimba sorot panon semu galak lamun ngadehem anak buahna murungkut sieun. Sabab salian ti awakna jangkung badag teh kumisna kanel panonna bolotot kaayanana teu beda jeung raja diugung-ugung dipupujuhkeun. Sakabeh parentahna dijalankeun tara ditilik salah benerna. Sabab manehna boga pamuntangan anu kacida gagahna nyatana siluman Mandrapati anu salawasna satia ngabantu ka eta jawara. Harita oge mani simpe eueuh nu wani ngomong lamun can dimimitian ku gegedugna. Sanggeus anak buahna lengkep pok bah logawa mimiti nyarita. Gorda, maju silaing. Oh, mangga guru, mangga. Ki Gorda ngesod ka hareup, terus sila mani mendeko. Pakaian dibeberes, ngeluk tungkul teu wani cengkat. Anu sejen jempling, ngarenghap oge diatur jigana teh. Gorda, aing geus kesel deuleu. Geus tahun-tahun nungguan, tapi anu diteangan can hasil keneh wae. Cik, ayeuna sia geura laporan ka aing. Kumaha pagawean sia teh, ha? Bah logawa muraleng ka Ki Gorda, paromana beungis pikasieuneun sabab kahayangna anu sarupa can kacumponan lantaran lain pagawean enteng-enteng. Ari Ki Gorda terus ngised deui ka hareup pok ngomong. Abah, sagala rupa parentah Abah ku abdi geus dijalankeun. Kolong dikali dugi kadua depa ka handap. Tapi tetep eueuh anu kapanggih. Pipir imah dikukud dikali sapanjangna, tapi sarua eueuh nanaon. Tihang-tihang kabeh dipapai, diketrokan, diroris, diilik-ilik, diapik-apik, tapi sarua bah eueuh pituduh nanaon. Cindek nama dugi kadanget ieu can aya bebeunangan nanaon bah. Kurang ajar, koplok. Nah rek iraha. Ya duka bah. Abdi oge teu terang. Rupina mah upami palai kapendak kedah dipilari koncina. Nah di saha ayana? Cek Ki Gorda manehna geus taak.
Bahlogawa ungut-ungutan bari kerung, tapi sakabeh anu dianggap perlu geus dijalankeun. Sababaraha kali nanyakeun ka Siluman Mandrapati, tetep jawabanana sakitu. Yen anu diteangan teh memang aya di sabudeureun eta imah. Geus rada lila pok deui Bahlogawa teh ngomong. Korda, aing rek nanya heula ka maneh. Kumaha keamanan? Eueuh gangguan, Bah. Urang lemur Banjarturi eueuh anu wani ngaganggu. Boro-boro aya anu asup ka pakarangan, anu ngaliwat oge tar aya, Bah. Jalan anu biasa diliwatan ayeuna mah barala jukut ngajejemrung sabab tara aya nu nincak da eueuh anu ngaliwat. Tah, kitu, Bah. Heuh, syukur. Tapi ieu ceuli aing katorekan ye. Jika aya anu teu beres. Korda, anak si Udawa teh aya sabaraha puluh? Ngan 2, Bah. Geus modar? Ya acan. Sabab dugi ka ayeuna oge lebeng eueuh bejana, Bah. Anak buah abdi sering hider milarian, tapi teu kapanggih. Teuing ka mana? Sadiakeun cai herang dina baskom. Bawa ka kamar aing. Mangga, Bah. Ki Gorda geus biasa. Manehna boga pancen nyayagikeun cai herang dina baskom. Anu sejen mah teu meunang, sabab bisi camal cenah. Teu bisa samarangan jalma anu bisa ngabantu ka Bahlogawa teh. Sanggeus cai sayagi, Bahlogawa asup ka kamarna. Ari anak buahna tetep ngariung dina tempatna. Eueuh anu wani incah, sabab lamun geus kitu pasti bakal aya parentah anyar. Ki Gorda geus bijil deui ti kamar, gek diuk gigireun dira. Sedengkeun Bahlogawa geus asup ka kamarna, gelang bahar anu sagede curug dipake. Ali rapang dina ramo, ngan jempol we anu teu make ali teh. Mata ali barolotot galede warna-warni. Bahlogawa sila mendeko di kamar, yang hareupan sasajen sanyiru. Parupuyan geus meledug, haseup namulak kaluhur. Cai dina baskom oyag-oyagan keneh. Bahlogawa ngabijilkeun sakabeh jimatna, ditamrukeun dina baki perak. Mandrapati, ieu kaula ngondang Andika. Mangka datang, ulah ngambang. Yap ka dieu, ieu kaula aya perlu. Kitu ceuk Bahlogawa. Ngondang Siluman teh geus teu make jangjawokan deui, kawas nyalukan jelema biasa we. Terus ngurulukeun menyan kana parupuyan, peledug haseupna mulak kaluhur. Tukung silila, hiuk aya sora angin ngagelebug. Imah asa ingeung, kadenge pating rarekot. Cakakak aya nu seuri, asa deukeut ka Bahlogawa. Aya naon Logawa, aya naon nyalukan ka aing, ha? Riyeg. Imah anu sakitu gedena teh ingeung. Ting rarekot kawas dinagkeun kulini. Bahlogawa nyerenge seuri sabab sobatna geus datang. Diuk Mandrapati, ka dieu sing deukeut. Kaula aya picaritaeun. Brug, aya nu ngagebrug di para, imah asa ingeung. Di para loba anu muruluk bakat kutarik ngagebrugna. Cai dina baskom oyag-oyagan, tapi Bahlogawa tetep diuk ajeg. Panonna melong kana cai anu aya dina baskom. Ngong aya deui anu ngomong, tapi teu kaciri jirimna. Aya naon? Ieu kaula geus aya hareupeun Andika. Syukur Andika datang. Kaula teh geus taat Mandrapati, sakabeh tarekah geus dijalankeun. Pituduh Andika geus dilakonan. Tapi anu dipikahayang ku kaula can kapanggih. Welasan tahun geus diteangan, tapi masih keneh can beunang. Cik, kaula menta deui pituduh. Nah kudu kumaha? Di mana ayana kunci eta banda teh? Geuning eta keneh wae anu dipikahayang ku Andika teh Logawa.
panyana aing geus kapanggih, geus digunakeun ku Andika. Tapi nah acan keneh wae belegu. Belegu. Tong seuri aing butuh pituduh. Anak buah aing geus taakeun. Geus eueuh anu bisa digawe kalayan bener. Mangkelanan tah dulu heula kana cai. Aya naon? Tempo sing tenget aya naon? Naon? Gebeg bahlo gawang ngarenyag. Panona mani teu ngiceup terus melong kana cai anu aya dina baskom. Breh pamandangan di hiji pasir, mani eces, jentre. Tatangkalan aroyag katebak angin, aya manuk hiber, aya jajaka keur leumpang bangun tenang, tangtunganana tegep gagah tur sembada. Menang sajongjongan mah bahlo gawa teh colohok, panona mureleng kana cai dina baskom, anu nembongkeun kalangkang anu jelas. Hehehe. Naon anu kadeuleu ku Andika Logawa? Mandrapati, keur naon nembongkeun nu kieu patut? Aing mah teu butuh ku bebenyit. Anak buah aing geus loba, geus cukup sakitu oge. Aing mah butuh soteh ku pituduh ngeunaan barang anu dipikahayang ku aing. Kumaha? Di mana konsina? Dasar belegu. Jaheuh dulu eta pituduhna teh aya di budak eta sia. Ngan? Siluman Mandrapati teu kebat ngomongna. Atuh bahlo gawa jadi penasaran. Tuluikeun ngomong teh Mandrapati. Aing ngomong anu sajujurna Logawa. Jujur bener. Andika kudu waspada. 10 tahun geus cukup. Pikeun ngarobah kirik jadi anjing. Ngarobah iwung jadi awi. Lamun Andika teu waspada, nyawa Andika tandona. Sing waspada Logawa, sing waspada. Eta budak anu katenyo ku Andika ngabahayakeun dulu. Bahlo gawa ngahulang deui. Panona melong kana kalangkang dina baskom. Anu kaciri teh hiji jajaka anu keur leumpang tea. Jongjon teu luak liuk. Lila-lila ku bahlo gawa teh kapikir sabab inget yen udawa teh boga anak 2, lalaki hiji, awewe hiji, geus aya 10 tahunna teu tembong. Bisa jadi ayeuna geus jadi pamuda anu gagah. Waduh, cilaka. Bahlo gawa cengkat bari kekerot. Terus ngumpulkeun jimatna, blus kana rajut. Huntuna kekerot deui, panona molotot. Jajantungna ngadadak ratug, kaciri aya kasieun. Nainyo bahlo gawa anu bangun gugup. Siluman Mandrapati anu cumagug hareupeunana ngagakak deui seuri. Tapi sora anu sakitu bedasna teh ngan kadenge ku bahlo gawa wungkul. Anu kadenge ku anak buah nama ukur angin anu ngaguru di luareun imah. Sakapeung sok aya kadenge sora anjing anu babaung ti kajauhan. Mandrapati, montong seuri wae sia. Di mana ayana si jajak anu tadi teh ha? Di mana? Tenjokeun sing tenget. Aing mah teu apal dulu. Andika anu kudu leuwih apal. Engke lamun geus ngiles bakal kaharti ku maneh Logawa. Bahlo gawa nurut. Terus melong deui kana baskom. Nitenan jajaka anu tembong di dinya. Breh aya pamandangan lila-lila mah asa apal. Geus kitu reg jajaka teh eureun panona rarat-reret. Gigireunana aya tangkal kalapa, teu jauh ti dinya aya susukan caina ngocor. Akhirna kalangkang teh jadi bureng. Bekitu kaciri wujudna. Lila-lila ukur kaciri ngagebleg, caina oyag-oyagan, tungtungna les eueuh kalangkang nanaon. Aya tangkal kalapa,
Aya susukan, aya pager awi, aya rungkun haur. Buukna kanel, hidung, bajuna hidung deui, nyoren bedog, pasti anak si Udawa. Ceuk hate Bahlogawa, bari terus cengkat lalaunan melong ka hareup. Parupuyan geus pareum, siluman Mandrapati geus balik teu pamitan. Kaayahan teh tiiseun mani jempling, tapi Bahlogawa geus meunang wewengan. Gancang cengkat terus keluar ti kamar. Barang breh, anak buahna masih keneh ngajajar. Eueuh anu pindah tina tempatna. Bahlogawa melong kaki Gorda, terus mapai kanu sejena dipelong beungeutna hiji-hiji. Geus kitu gek diuk. Gorda, abdi pun Gorda, bah. Aya pancen anyar keur maneh Gorda. Urusan neangan harta eureun heula. Ceuk pituduh anu bieu katarima ku aing. Koncina aya di hiji jajaka. Anu buukna kanel hidung. Huluna make iket. Pakeanana sing sarua hidung. Leungeun bajuna rada rawing. Dedeganana waweg sembada. Ayana di hiji tempat anu aya tangkal kalapa, aya susukan, aya pager awi, aya rungkun haur. Teangan ku sia sing nepi ka beunang, sing nepi ka kapanggih. Lamun geus beunang, ulah dipodaran, tapi bawa ka dieu ka aing. Mangga bah, mangga. Iraha miosna. Ayeuna belegu. Mangga bah, mangga, mangga. Geus kitu mah Ki Gorda cengkat, terus mundur ti hareupeun Bahlogawa, dituturkeun ku sakabeh anak buahna. Cul weh Bahlogawa mah pada ninggalkeun, da sok kitu biasana. Lamun Ki Gorda menang pancen, sarerea sok nuturkeun bijil ti imah. Rob ngariung tukangeun dapur, dirajeng sabda nangtung bari nangkep harigu. Anu sejena dariuk, sayaga pikeun narima pancen anyar. Dah, asah bedog, siapkeun tanaga. Ayeuna pisan urang init neangan eta jajaka. Ciri-cirina kumaraneh geus kadenge tadi. Buukna kanel hidung, pakean sing sarua hidung, leungeun bajuna rawing, dedegan waweg sembada. Kang, tenang heula, tenang. Kuring nyaho ka tempat eta mah. Tembal dira, manehna ujug-ujug ngomong kitu, sabab dina pikiranana ngalangkang hiji tempat anu kungsi kapanggih ku manehna. Ngomong naon maneh, dira? Akang mah perkara tempat, Kang. Aing can nepi kana tempat dulu. Karek ngomongkeun ciri-cirina budak. Nah ari siami heulaan, teu sopan dulu. Hampura tukang, teu dihaja. Tong loba omong. Ayo geura babahanan. Ulah leuwih ti 1/2 jam. Kudu saged kabeh. Bring anak buahna arinit terus tatahar babahanan kawas anu rek miang ka medan perang. Aya anu ngasah bedog, aya anu menerkeun tali calana, aya oge anu ngusapan janggot. Manehna mah karibral miang jigana teh da geus sayagi ti tadi keneh. Memeh indit Ki Gorda ngatur heula anak buah. Opatan ditinggalkeun sina ngajaga Bahlogawa bisi aya pamenta. Anu sejen mah kabeh dibawa aya kana 6 ulas urangna. Nah loba-loba teuing Kang. Kutiluan oge beunang atuh newak manusia hiji mah, ceuk dira. Si balagu, apan urang bagi 3 ngarah bisa katinca kabeh. Tong loba tatanya sia dira. Pokona mah kumaha dewek we. Dira jeung baturna teu ngaromong deui. Lantaran Ki Gorda geus molotot. Lamun geus kitu tara aya nu wani baha da sieun dicabok. Beral miang init ninggalkeun imah rek neangan hiji jajaka
panuduhan bah logawa. Tapi kaluarna ti imah henteu ngaliwatan jalan hareup maloncor kana liang Rusia teh anu ngahaja dijieun handapeun pager. Heuleut sawatara waktu Ki Gorda jeung baladna geus ngaleut di jalan satapak geus jauh ti lemur Banjarturi. Ki Gorda sorangan can boga kapastian teuing kudu ka mana neangan eta jajaka teh. Dira, tadi maneh nyebut-nyebut tempatna euy. Di mana eta teh? Deket lemur Cikaraha, Kang. Teu jauh ti lemur ieu. Tah, di dinya aya solokan mah. Aya rungkun haur jeung tangkal kalapa. Pokona mah urang kadinya we heula ayeuna. Teu kudu kadinya. Da moal nyarek ka jedog wae di dinya. Si jajaka teh jelema hirup. Pasti manehna leumpang. Ayeuna mah urang ka lemur Cikaraha we. Ya kitu mangga, hade kitu oge Kang. Ceuk Dira. Ki Gorda jeung anak buahna ngaleut ngajugjug ka lemur Cikaraha. Tukung si Lila oge geus datang, gok ka hiji warung, terus arasup gokgek dariuk sarta tuptop kana dahareun. Di warung nepi ka heurin, kapaksa sawareh mah di luar, dariuk dina lisung nangkup. Rek ditungguan di dieu wae Kang, ceuk Dira bari udud. Nah rek diteangan ka mana kitu? Da moal burung ka dieu si wawelek teh. Tenang we, pokona mah beunang we. Lah. Tuh Kang, saha itu? Dira nunjuk ka jalan atuh kabeh oge melong ka dinya dayang sidik. Barang ditelek-telek nya we aya nu leumpang. Bajuna sing sarua hideung, buukna memang gomplok kanel hideung deui. Ngan ieu mah teu make bengker sirah, tapi didudukui samak anu geus rawing. Ki Gorda melong kanu keur leumpang, beuki Lila beuki sidik. Lain jajaka atuh eta mah euy. Jeung deui dedeganana oge teu waweg ieu mah. Eta mah letoy kitu. Sakali nyabok oge modar atuh. Lain keun bae antep. Ceuk Ki Gorda bari terus nyomot jalabria di dahar. Ari anu keur leumpang beuki Lila beuki deukeut katara bangun anu lungse, kawas anu tas leumpang jauh. Kudira jeung sabda pada melong, hayang sidik kana rupana, tapi tetela anyar pinanggi can kungsi tepung ti samemehna. Eta mah aki-aki ngora atuh euy. Jelema leuleus kitu, moal aya tanagaan, antep we lah, ceuk sabda. Tapi jika muru ka dieu euy, tembal Dira. Atuh keun bae, jajan meureun. Keun lamun loba duitna urang penta ku urang, mun teu mikeun paksa. Malaur geus teu boga duit ieu, eueuh keur mayar udud. Nya lah, kitu oge, hayu, aing satuju. Nu diupat teh akhirna mah nepi ka hareupeun warung. Lengkahna tetep tenang, paromana marahmai teu jiga-jiga anu boga kasusah. Sura seuri amis budi, malah barang jol oge terus seuri. Hehehe, keur naraon ieu teh euy? Wayah kieu ngarariung di warung, keur megat tukang daun kawung. Hehehe, hiling, uing milu ngalangkung, uy. Kituna teh bari dongko, leungeun katuhu lempeng ka handap. Tapi barang rek asup ka warung, aya bitis ngalagadar ngahalangan kanu kakara datang. Ki Gorda jeung anak buahna ting polotot teresepeun ka eta jajaka, sabab ngomongna dianggap teu sopan, uang uing jeung ai euy. Ki Gorda mere isyarat ku beungeut nitah mariksa kanu kakara datang. Sabda maju nulak cangkeng bari edeg-edegan. Mitra Aki anu satia, dongeng dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Aki ngahaturkeun nuhun kana pangrojong ti sadayana. Kumaha ketak bahloga wasalajengna
Ari jajaka anu kakara datang, saha anu sanyana, antos terasna dina carios Rusiah tanah warisan bagian anu ka-33. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.